Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami abdi Alia Akilahani Putri, abdi di kelas 10 MIPA 3. Abdi bade dongeng nu judulna Sasakala Situ Panjalu. Kacaturkeun Prabu Boros Ngara, anak kedua Prabu Cakradewata. Ari Prabu Cakradewata teh raja kerajaan Panjalu nu kawentar gagah tur sakti, tapi teu percaya karena ayana dewa anu marangsa harita jadi kapercayaan balarea. Ngaran Cakra teh ngandung harti nolak kana ayana dewa. Ari ajaran anu diagem ku Cakradewata nyaeta Sunda Wiwitan. Kulantaran teu percaya ka dewa, Cakradewata marentahkeun Prabu Boros Ngara pikeun nyuprih ilmu anu bisa ngajawab kana kaham-ham dirina. Mimitina Prabu Boros Ngara teh neangan ilmu kadagalan, tapi ilmu teh ditolak ku Cakradewata. Antukna Prabu Boros Ngara miang deui ti karajaan. Ayeuna mah Prabu Cakradewata mere syarat Prabu Boros Ngara kudu bawa gayung keur mawa cai dina waktuna mulang deui ka karajaan. Tapi eta gayung teh dipolongoan nepi ka ceuk sareatna mah pamohalan bisa dipake nu mawa cai. Najan eta parentah teh teu asup akal, tapi lantaran parentah raja Prabu Boros Ngara ngagunggu oge. Satengahing lalampahan di hiji tempat anu mayakpa lir sagara Kesik, Prabu Boros Ngara tepung jeung hiji jalma nu ngaranna Sayyidina Ali. Ka Sayyidina Ali, Prabu Boros Ngara bebeja, seja neangan guru anu mibanda ilmu luhung. Ngadenge omongan Prabu Boros Ngara, harita keneh Prabu Boros Ngara diajak lelempengan ku Sayyidina Ali. Basa nepi ka hiji tempat, Sayyidina Ali nancepkeun intekna tur meta Prabu Boros Ngara pikeun nyabut eta itek. Mimitina Prabu Ngara nyangkas eta pamerna, jalma anya minanggir teh bakal gampang ditedanana. Cek pamikirna naon hesena ukur nyabuk itek anu ditancepkeun dina Kesik. Ngan barang cek leungeun Prabu Boros Ngara rek nyabuk eta itek, teu wuduh ngaranjung reuas. Itek anu ditancapkeun ku Sayyidina Ali teh hese pisan dicabutna. Najan Prabu Ngara geus usaha satekah polah nganterkeun ilmuna, itek teh tung boro bisa dicabut. Oyak oge henteu. Antuk Prabu Boros Ngara talu. Sayyidina Ali lempang ngedeketkeun Prabu Boros Ngara, bari ngucapkeun basmalah ukur leungeun sabelah, teu sakara-kara itek teh kacabut. Nempo eta kajadian Prabu Boros Ngara ngarasa hempang. Ti dinya mah Prabu Boros Ngara gugura ka Sayyidina Ali tur asup kana ajaran anu diagemna, nyaeta agama Islam. Sanggeus guguru mang taun-taun, Prabu Boros Ngara mulang deui ka Panjalu. Ku Sayyidina Ali, Prabu Boros Ngara dibahanan pedang, jubah bodas jeung itek. Kur nyumponan pamenta bapana, Prabu Boros Ngara mawa cai Zam-Zam anu dibawa dina gayung anu dibawa tea. Sadatangna di Panjalu, eta cai Zam-Zam teh tuluy dibahekeun ku hiji lengkop anu nelah lego jambu. Aneh, cai anu dibahekeun ku Prabu Boros Ngara teh terus ngocor. Antukna legok jambu teh robah jadi situ, anu ayeuna katilah Situ Panjalu. Sabada Prabu Cakradewata ngawariskeun kerajaan, Prabu Boros Ngara ngadekeun puser kerajaan di wewengkon anu ayeuna disebut Nusalarang atau Nusa Gede tea. Ngan sababaraha taun tu harita kerajaan teh dipasrahkeun ka anakna Prabu Hayam Kuring. Prabu Boros Ngara tuluy pindah ka Capangbanggung pikeun nyebarkeun agama Islam. Kaseuwi-siwina Raja Panjalu Jaman Ratu Permana Dewi jeung Prabu Rangga Gemilang ngawariskeun pabagon atawa ajaran anu unina kieu, pakena gawe rahayu jeung pakena kereta bener. Mangan karena halal, pake karena suci, ucap lambe sabenerna. Lamun eta papagon hidup dicekel pageuh, sakur seueuh siwi Panjalu jeung urang Sunda sakumna hirupna bakal pinanggih jeung kasugemaan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.